kasihna pikeun hambana kaunggel dina kitab Quran anu suci natrat kebat teu bengbat anu moal calir janji. Sanajan sahurup saayat dalah kupang reungeuh dibarengan ikhlas Allah anu maha welas umbar ngogok pahalana saluas bumi jeung langit maneka dedeh mantena kitab Quran dawuhan maha suci eta panungtun keur diri mujizatna nabi panungtun keur umatna rahmat Allah anu welas asih bakalnya angan dikubur nikmat sajati keur diri lamun urang ngagem kaagunganana mun teu mah gunung agung bakal sujud rajengkeun aduh ku agungan aduh Gusti raketkeun diri pikeun tetekon padoman hirup rugi jeung hanjakan lamun urang hare-hare jeung talangke tapi kudu jalan hade. Dawuhan nu maha suci eta panungtung keur diri mujizatna nabi panungtun keur umatna rahmat Allah anu welas asih bakalnya angan dikubur nikmat sajati keur diri lamun urang ngagem kaagunganana mun teu mah gunung agung bakal sujud rajengkeun aduh ku agungan aduh Gusti raketkeun diri pikeun tetekon
padoman hirup dugi jeung hanjaka lamun urang hare-hare jeung talangke tapi kudu jalan